Banten mah dia bakal perang deui ke jeung Baduy, bakal perang deui ke jeung Baduy. Ji aing nyadar aing ge bakal ngeleh perang jeung dia, tapi kaluhun aing kita perang jeung Daria ngan aing memang perang dek lelempangan heula ka nagara dia. Ku aing dek di negara dia saha nu hebatna. Jadi aing mah harebat kabeh, tapi aing ge bakal ngeleh, tapi tetep aing bakal perang jeung dia. Eta bahasa Baduy eta. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum. Kufar munafikin tesalarumpah ka Allah innahum laminkum bahwa manehanana teh aya di golongan aranjeun kabeh aya mukminuna. Di hadapan mukmin teh sararumpah bahwa manehanana teh ngaku mukmin, padahal mah wa ma hum minkum, padahal mah teu sabakatul hiber-hiber acan nya da iman. Teu iman sama sekali. Masya Allah. Ieu ku ari di urang teh. Ya Allah, anu pake dalil teh Bhinneka Tunggal Ika, kula sok mengamati kula mah HP teu boga, TV teu boga, tapi sok mengamati dengan dalil Bhinneka Tunggal Ika. Kok anu di luar kamanehanana teu dianggap Bhinneka Tunggal Ika, berarti salah. Bhinneka Tunggal Ika kejang mengkelompokkan dirina, salah. Anu dianggap lamun kiai henteu akur jeung jana dianggap teroris, tidak Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dijadikan senjata Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ieu teh kafir sumpah di hareupeun mukminun bahwa nyana ge ieu akur jeung nyana kelompok mukmin, padahal wa mahum minkum teh sae tiga-tiga acan. Kafir ketika babarengan jeung mukmin nyana teh ngilu mensejajarkan diri, adaptasi. Wow, luar biasa nyana ngadempet mukmin nyet berdekatan jeung kiai dan lain-lain sebagainya. Sebab nyana kan minoritas nyana teh kudu berdampingan jeung kiai. Nganggapna ideologina sarua dan lain sebagainya sarua, bahkan make kopiah, bahkan make samping nyana. Weh, make samping make kopiah. Tasbih mawa kafir, padahal kafir. Ya Allah ya Rabbi, eta tah nyana teh naon kitu ngaranna adaptasi teh datang ka kos kitu. Adaptasi teh datang ka kos kitu, ngomong lemah lembut dan lain sebagainya. Di balik eta teh padahal mah eta teh dek nyokot hate urang, dek ngaluluhkeun urang. Ke satu saat urang bakal ditincak ku manehana. Wa yahlifuna billahi innakum laminkum wa ma hum minkum. Padahal mah walakinnahum qaumun yafraqun. Nyana pasar mah kaum anu sieun, kaum mukminin teh sieun sabenerna mah. Ulah-ulah aya naon kagarak dibere demo 212 bae ge. Sieun kafir teh gadege Allahu Akbar. Sieun. Eta ge encan nyaan eta kakarak lalaudan tah malalagaan. Keges nyaan makan urang Banten teh geus moal make samping, moal make calana sataranjang. Urang Banten emang kumaha kitu cenah mah. Pokona geus nu aya keris tarang haung ge dikeluarkeun ku cenah. Banten emang kumaha kitu. Ieu Banten teh sejarahna lain lalagaan terkenal di luar negeri, di Belanda teh lain lalagaan. Banten mah pokona mah geus teu nyaho nasehat cenah mah asal perang geus. Banten mah kos kitu cenah mah. Henteu geus teu jaho eleh teu jaho menang, pokona mah aing mah geus teu nyaho naon mah ka Jakarta we gelut we pokona mah. Mun ditanya dek ka mana Jakarta, dek naon gelut. Ieu ngagelutan sa pokona saha bae. Banten teh begitu. Kepuguh nya mah Banten mah. Ye, tuh geus urang Banten tarurun. Nah, kamari kan jan tarurun tah maka karak lalagaan doang. Ye, awas. Deleukeun coba lamun Banten geus turun ka Jakarta. Membabi buta ujianana. Kuari ge aya nu geus kasagolok bae. Kadang-kadang anak dan coba.
Tapi boga sejarah Banten mah. Dia bakal perang deui engke jeung Baduy. Bakal perang deui engke jeung Baduy. Aing nyadar aing ge bakal ngeleh perang jeung dia. Tapi kaluhun aing eta perang jeung Daria. Ngan aing memang perang dek lelempangan heula ka negara dia. Ku aing dek di negara dia saha nu hebatna. Jadi aing mah harebat kabeh, tapi aing ge bakal ngeleh, tapi tetep we aing bakal perang jeung dia. Eta bahasa Baduy eta. Campur Bandung setik. Tuh. La ya wa yahlifuna billahi innahum laminkum. Kuari terus we ka urang teh terus ngadegetan ngadegetan bahkan non kitu garana misionarisna kudunya urang teh nu disakolakeun ka Amerika aya sabaraha jang kepentingan Jawa Timur Jawa Tengah jeung Jawa Barat sabaraha misionaris nu aya di urang sabaraha anu bergerak ke kampung-kampung bergerakna di mana kita kudunya tak kiai tak kos kitu besi aya engke jelema nu lemah lembut dan lain sebagainya heuh kadeuluna hebat jasa aju nu horenganan deuk mawa haritanu paneta kos kitu ieu misionarisnya di urang teh kos karar itu tah horenganan deuk mawa si eta bisa urang di teh sakarangarana tuh si eta dan si eta Indonesia mah jangan nyekel negara teh emang saha kitu tah si eta jeung si eta tuh dikubah tuh si eta awan Indonesia teh kajian teh urusan zahir ieu ja asli menang Gusti Allah ngan ieu bae horenganan kafir ma wa yahlifuna billah sumpah ka Allah innahum laminkum nyana teh sumpah di hareupeun mukmin bahwa manehna mukmin wa ma hum minkum padahal man teu saeutik kacan walakinnahum qaumun yafraqun tetapi manehna sebenarnya kaum anu sieun nyana mah kos musyrikin besararieun musyrikin kafirin sieun ka mukmin mentakwari di Amerika loba anu asup Islam Jerman loba anu asup Islam di Inggris loba anu asup Islam kejadian perang Baghdad kejadian perang Suriah satu sisi ieu kerugian jeung kekalahan luar biasa di sisi lain bisa jelema loba anu asup Islam perang teh hikmahna seperti kos kitu ambalayah ku anu asup Islam teh ribut di Amerika gara-gara gereja dijieun masjid ka urang mah teu pati rame kan di Prancis aya hiji gereja bertahankeun belum jieun masjid di urang mah kan teu aya teh berita-berita kos kitu lantaran anu boga satelitna ieu kan batur kan dijual di urang sehingga berita-berita anu ngaharumkeun agama eueuh ka urang ngarumkeun agama teh urang teh berita anu memojokkan Masya Allah padahal mah di Amerika ku anu asup Islam loba orang gedean ke asup Islam di nu mantak di urang berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta kamari seputar bulan Mulud di unggal negara bendera eta teh berkibar di urang dibeulem ku NU masalah ieu mah keur cari ta'alal haq masalah teman meulem dengan motif nama jadi tambah politik ieu tambah kos kitu lain meulem la ilaha illallah na lain ngan berani teh meulem la ilaha illallah kunaon mau rikak bulu kunaon make dibeulem atuh geus bae teh kudu dibeulem politik pada tangga kos kitu teu mungkin lamun lain latar belakangna politik bahasa NU meulem kudu la ilaha illallah bocah eta mah hitung-hitung Quran buruk bae ngomongna naon ge sabodo sia tapi nu jelas mah eta kalimatun thayyibah la ilaha illallah nu kudu diagung-agung nu kudu dipusti-pusti sing hade kok dibeulem politik jahatna datang ka kos kitu masalah ieu mah geus tapi dikibarkeun di Amerika dikibarkeun di RRC dikibarkeun di kitu Moskow dikibarkeun di Turki dikibarkeun di berbagai negara la ilaha illallah Muhammadur Rasul endek aya naon sih di Prancis di Inggris di Belanda dikibar-kibarkeun serentak ibadat berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di urang nu ngomando di urang teh budak-budak laletik bawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah benderana aya ceramah di Barawa nyana meuli aya ceramah di Barawa eta nang saha eta
jahat TIU asup ka urang batu nya huruf ja biasa bae FPI ja biasa bae kalau tapi budak leutik mawa bendera meuli la ilaha di kieu-kieukeun ya kalurah ge rah nih ya enggak boleh ya cak urang aing aduh ngaladenan salah camat ke camat banget dah ya bila perlu nyerena di kairung camatkeun la ilaha illallah maksudnya langsaha eta gerak sorangan wallahu alam dibalik ye kula lagi sok renung bae ji aya naon sih ke budak-budak leutik mau bendera la ilaha illallah muhammadur rasul beureun budak leutik nah hayang ka sorga sebagian orang NU meureun embung ka sorga atuh tiar kitu bae meureun ji cenah tah mah sapira naon ja urang mah anu dianggap ieu mustika ja urang mah embung ngahinakeun embung meuleum eta mah cenah politik berarti sia kuari ieu keur dikuasai ku politik teu bagus tinggal kitu bae lah atuh tinggal dikuasai ku politik teu bagus atuh bake naonan atuh bake dadaya kanan kira-kira atuh teu bagus mah politik ge ulah atuh steril atuh ji urang bilu deka mana moal kebaldekan bae urang tuh kaget sia kan aing ge kaget law yajiduna maljan law magharatin law mudakhala kafirmasianan kamu minin kusieun-sieunanya nama sebenarna mah lamun manggihan mah jangung si model bentengan tunis caya nyana datang ke bentengan ngararungsi nyana kusieun-sieuna kamu minin neangan jang nyalametkeun diri lamun manggihan guha-guha jang nyalametkeun diri niscaya lawallau ilaihi nyana bakal berangkat menuju guha law yajiduna namun nyana manggihan mamudakholan tempat-tempat ararasuk liang-liang atawa naon bae jang nyalametkeun diri anu nyana bisa asup kadinya tur salamat lawallau ilaihi taya manehanana arasup kadinya jang nyalametkeun diri hum yajmaun gegeraan maka kakarak ngadenge-denge endek demo bae ge harita di Jakarta ieu teh sabaraha ratus kafir anu berangkat ka Singapura ka sieuna je kula mah kan teu nyaho ngan sok memantau bae baca koran tilok boga HP henteu aing mah TV ja beritana kos kana ritu ngan osok deui bae eta di bandara numpuk amat emang kieu ka bandara ulah loba omong di bandara numpuk di bandara numpuk kafir di ka Singapura nyalametkeun diri iya ayatna orenganan iya ayatna teh law yajiduna maljan law magharatin law mudakhala lawallau ilaihi wa hum yajmahun nu manta kafir Amerika nyeun Apollo di luhur teh eta teh ajang ngajadikeun malja deuk ngajadikeun malja tempat ngungsi ketika engke bakal perang dahsyat di alam dunia pemikiran manehanana engke orang-orang Amerika orang-orang gedean dek dibawa ke luhur melalui Apollo dek cara ricing di luhur pemikirannya kan seperti eta pemikiran kafir itu seperti kumbung-bung na paeh Reagan paeh bae Jimmy Carter paeh jan paeh jan Bush paeh jan modar tinggal Obama encan sama encan bakal lah paeh sarua bae John Kennedy baheula aja paeh raja anu luar biasa diktatorna paeh sarua bae pararaeh kabeh ieu nya dan deukeun Apollo nya negara di luhur nu hampa udara maksudna ketika aya kericuhan peperangan embung paeh dibawaan ku Apollo ka ditu per detik ieu can berhasil eureun nya nyaritakeun Apollo beak dana tukang roti kan di ditu mah hayang SG hararese
pernah kejadian astronot teh barang datang ka luhur haus neangan tukang roti Masya Allah sakjana ini aing bisa paeh di luhur Masya Allah dikirim di hadap ka luhur pan eta ngirim roti ka luhur biayana sabaraha miliar sakari geder ngirim roti doang wah cak kamari ka aing kewalahan geus kieu tuh deh elek ku ki muslim benda kerep mah begitu benda dek diserang ku Belanda dia kapal di luhur kapal tentara Belanda dek nyerang benda kerep kunaon atuh ki muslim teh di sisi kapal nyana ngetrok-ketrok jendela kapal es dagang es di luhur awang-awang cek Belanda ini siapa yang dagang ayo coba ki muslim benda kerep dagang es dari awang-awang atuh Belanda ge hayang kan lamun dibuka jendela paek kabehan atuh langsung nyana instruksi tah langsung ka ieu non gara-garana itu pilot balik emang kenapa ada tukang es aku baca bayu i muslim aja kos kitu teh muslim benda kerep Masya Allah nah ieu udah kula masuk ada gendongeng abah eta pohara amat lain jelema leutik berarti ki muslim teh anu diijazahan langsung ku Syekh Syarif Hidayatullah geus maot ki muslimna hirup di gunung Cermek Kertapa langsung datang Syekh Syarif Hidayatullah ngawujud ngawurukan eta bisa dagang geus di luhur kapal diketrok muslim es cak Belanda waduh mangkani anu nundek di bomna benda nu dimaksud nyana nundek di bomna teh pesantren benda kerep nundek di bom teh kiai muslim lah prak dagang es di luhur balik nah Amerika mah yang roti di luhur lamun dikirim ku Apollo kan itu sabaraha miliar ngirim roti hiji bae ka luhur geus cek Amerika geus ulah nyen Apollo ulah nyen tah teu kudu waliullah man teu kudu nyeun Apollo teu kudu engke ge bisa hiber sorangan waliullah mah behe lamun Ki Mansur Syekh Mansur atuh ti Mekah asup ka sumur Zam-Zam set eta muncul di dinya di batu Quran dari bari gideg kieu jauh kene teh ka Banten ya Allah ya Rabbi atuh pernah di PDG nurutan asup ka sumur brek teu muncul deui untung bae aya insuna bah geus kieu bae wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun sian la yajiduna malja lamun manehna mararangi jangungsi atuh ngungsi ka Singapura buari masyaallah puluhan ratusan Chinese ngungsi sieun aya urang Islam sieun henteu kawan henteu lamun kemari ieu henteu ditahanan ku polisi teh ditahanan ku toko Asana Jakarta Oyag jelema Banten ditahan Serang ditahan Tangerang ditahanan jangan bodok daratan kabeh ka ditu orok datang orok rok orok Banten maksudna atuh orok pandai gelang makan begi sambel nah ya cara tangga diturunkan aman terkendali nah eta kakarak lalagaanana untung Habib Rizik nyen kos kitu maksudnya naon gambaran lalagaan engke lamun deuk bebenerana engke moal kuari ku siapkeun siap pencap-pencap set siap kan kuari aing bisa ngan sakitu doang atuh siap ji di hadapan kafir orang ulah diome yai ya atuh leh horenganan aya ayat teh ieu mah kebeneran ye
law yajiduna malja mun kafir-kafir teh manggihanjang tempat ngungsi benteng misalna bentengan lawallau ilaihi wa hum yajmahun niscayanya datang kadinya untuk menyelamatkan diri wa hum yajmahun bari gegeraan law yajiduna magharatin lamun manehanana manggihan naon kitu ngaranna guha-guha jang nyalametkeun diri lawallau ilaihi wa hum yajmahun cepat kana kadinya law yajiduna mudakhala lamun manehanana manggihan liang-liang tempat-tempat jang ararasuk maranehana kadinya nyalametkeun diri ku sieun-sieunna ka para mukminin lawallau ilaih niscaya manehana datang kadinya wa hum yajmahun bari gegeraan kuari mah bentengan di urang mah eueuh atuh guha ge kitu keneh eueuh paling ge meuli tiket Singapura eta ge sarua meljaa ngaranna masyaallah. Urang lamun nyaritakeun seputar peperangan kan peperangan teh geus henteu etis. Peperangan teh dalain perang ena siksa. Di Baghdad ya perang mah lain kitu, di Suriah ya perang mah lain kitu. Ya perang mah kapan musuh adu hareupan, adu kekuatan tentara, perang ngaranna. Ya mah lain kan, bom budak leutik nini aki-aki dedet lain perang. Penganiayaan kan. Perang mah adu kekuatan nyana geus membaca lamun adu kekuatan jeung mukmin moal menang kajen hukum mukmin mah dibere tiba-tiba ku Gusti Allah engke keyakinan asal geus kahareupan musuh bae mukmin mah heran eta asal geus ngahareup jeung musuh bae jelema nu tilok salat bae geus salat nya sundatan sia ku aya eta tilok salat eta tilok salat komo nu sok salatna la ilaha illallah pae sorga syahid ai pikiran aya kadinya menang luhur agama ulah nu salat ulah wa nu salat nu sok judi nyampe ribut ya dadinya tapi waya perang mah nah hai tadi musuh teh geus tinggalkeun kartu perang sasalaman ya perang hayo salat henteu naon henteu aya encek cek hanya sial Islam madak adu kekuatan yang Islam ulah curang eleh di mana-mana tesieun ku tentara Amerika ya lah tesieun ku tentara Moskow Amerika asal ulah curang adu kekuatan kahayangna Islam mah kahayangna Islam dipapatkeun sia niupan eta emang naon dibaca eueuh heuy aya diupan mah anu dibaca henteu aing mah nurutan bae mah tarolol budak Indonesia mah kos kitu geus teh perang teh jadi lalagaan ya Belanda emang kumaha gitu je bangke lalagaan perang teh kurang Indonesia mah nah iya lamun adu kekuatan adu hareup kahayangna kom orang Banten urang Madura urang Jawa Timur urang Palembang urang naon gitu ngaranna itu tuh Aceh adu hareupan jeung kafir kahayangna itu kamari urang Banten anu cicing di Aceh urang Banten cicing di Aceh haju ku urang Aceh teh ku naon kana ku gam manehanana kan dicurigai urang Banten diseret urang Banten ieu alal hak diseret set begitu diajak ka leuweung teh seserian begitu diajak ka adu kekuatan hayo boleh saja gelut heula ieu mah gelut di Aceh lain lalagaan gelut ieu mah bebeja jelema ka kula gelut ieu eleh itu belum ada apa-apanya saja Banten sial tak kebenaran nu diseretna jago deui aduh kebenaran jasa eta atuh lamun Banten sieu mah nu diseretna atuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun wassalam selesai geus
eta ku kabeneran nu gagah di Indonesia teh. Watu tenar ku ari di Aceh teh ku ari teh tenar Banten. Eta orang Banten kabeneran jasa masyaallah. Adu kekuatan lain hiji lain dua. Siji dua tilu nyana sorangan menang. Ada bebeja ka kula. Eta kula ustad bingung kula ge ustad apa kiai sih namanya. Cik kula teh mamang. Eta bisa hebat kos gitu kan. Pernah kula cenah segala puasa ge lasa parantu sabaraha cakena. Tapi ku Allah geus dibere kitu mah timbul keyakinan anyar. Mukmin mah asal atuh ulah-ulah perang ngaluhurkeun agama Allah. Cewek mah. Neng ulah sieun neng. Satungtung nyawa aya di kandung badan kakak. Neng pokona ulah sieun kakak kalang dadana. Masya Allah Karim. Aduh, eta di urang mah cewek bae ge sanggup tarung. Cewek. Wah. Nah, ieu sieun sabenerna mah kafir. Mentek urang teh aya dua tokoh di Indonesia. Satu Habib Rizik. Geus teu aneh. Dua Habib Lutfi menenangkan umat. Sarua. Ketika orang nyaritakeun Habib Lutfi tenang, nyaritakeun tentang pilpres, amati ku urang pilihanana nyanakeun apa Jokowi apa Prabowo, nyana mah lain Jokowi Prabowo ahli toriko menenangkan umat. Disangka ka Jokowi boleh, disangka ka Prabowo hegae nyana mah masalah menenangkan umat supaya tenang. Datang Habib Rizik, tidak mau tahu. Kita demo lagi, takbir. Tinggal kula resep ya, resepnya saya. Habib kabeh deh, masya Allah. Resep kula resep bae ta. Iya, resep itu resep. Naon sebabna? Atuh kabeh ngangkat agama jeung bangsa jeung negara deuk kumaha beda tipeuna doang. Di badan tipe doa tuh kan ulah disangka iya lamun urang nyangka Habib Lutfi ke Jokowi kalantaran nyaritakeunana NU nyana datang ke TNI daratan kanyana pertemuan jeung TNI maluru nyana diundang ku Kapolda nyana diundang ku Kapolres nyana diundang ku Kapolri tuh kayak ngobrolnya jeung Menteri Pertahanan yakudu ngobrol jeung atuh segala nu kamari jadi panglima teh sakara gato tuh ngobrol deui jeung tentara sebab naon atuh ahli toriko memual bisa dititah boro-boro sakelasnya ketua toriko sakelas nu biasa bagi ahli toriko mah moal kumaha aing bae tah mau urusanana ngomong keur ka dieu keur ka ditu kan nu penting tenang torikoh ngaran menenangkan umat tah eta orang kan senang tenang gua datang Rizik terus apa urang gua berarti kan sarua tah urang udah salah membaca yes urang tinggal urang ngadoakeun masya Allah mun eueuh nyarana mun eueuh nu nyana endeu kumaha coba ayeuna gan endeu kumaha NU pulutai pletoy eta urang ngandalkeun NU nya waduh urang nu seneb nyana nu manggung urang nu seneb atuh itu mah sarua jeung nyanyi teh akur jeung NU teh nah nyana anu keur main urang nu seneb lah tapi kan aya Habib Lutfi tenang Allah geus diciptakeun model kos kitu tinggal sing hade urang kaharepna nah tinggal urang berbagai penilaian nah kajeun sama urang bangsa kitu naon bangsa Indonesia ieu kafir kafir mah neangan engke pemilu teh deuk ngungsi cieun nya mah kuari tiket jang menghadapi pemilu dekat Singapura teh geus loba jasa sieun nya nama besi aya huru hara di Indonesia orang Indonesia deuk ka mana deui sanajan sieun ge deuk lompat ka mana ka Singapura boga duit ge teu bisa aja meuli tiket ke Singapura
tapi bisa aja pendi diberi duit data kita ke Singapura beli tiket tak coba deleukeun di mana manya beli tiket di Cimone ya kemerak sama tuh kula ya misalnya kula boga duit aja diajak ke Singapura aja jeung aja pendi aing mah teu jadi entah aing mah kajeun teu nyaho Singapura emang kurang mau datang aing mah kajeun kuku bage ngandalkeun nyana ka Singapura deh kamerak atuh teh nyaho aju geus asup ka bandarana ge leumpangna ka mana nomor sabaraha teu ceuli datang ka nyaho hese mata kula mah lamun ka luar negeri ngeulekeun nu mana ya nu nyaho nu mana jelok nuturkeun nu teu nyaho sebab naon engke geus ka ditu balik deui capek kula pernah nuturkeun nya pajar nyaho atuh terus bae terus horeganan salah bener marah salah ban urang aki-aki teu marah urang capek ban adena bae eta kos kitu tah mantak ilmu pelba ieu nu mana nu dipake pelba ieu nu mana dipake kudu neuleu di lingkungan neulah orang-orang kafir sieun ka mumin sehingga manehanana neangan jangan si urang manggeus teu kudu kikituanan tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan negara Indonesia aman perjalananna tentrem segala rupanana tentrem ulah aya huru-harana naon sehingga urang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah tenang jeung tentrem ningkatkeun derajat urang ka Gusti Allah tenang jeung tentrem sehingga urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala pulisina mudah-mudahan diberi jujur jeung adil TNI na mudah-mudahan diberi jujur jeung adil PNS na mudah-mudahan diberi jujur jeung adil urang kiai ustad santri kabeh pedagang na mudah-mudahan diberi bunta mata hatena sehingga ulah ayana naon di Indonesia menghadapi pilpres dan selanjutnya urang neruskeun materi pengajian urang tentang jiroh angel yang magang geus bab ieu mah panjang dongengna lantaran ke nyaritakeun kisosna nyaritakeun diatna pembagianana dan lain sebagainya ialah undang-undang Islam nu kudu dilaksanakeun di negara Islam supaya silih kadeudeung jeung silihnya terjadi ulah silih rusak ulah silih sigeung ulah silih aniaya nu manteg Allah geus leuwih ngatur leuwih nyaho kana aturanana sehingga urang selaku manusia tinggal nuturkeun aturan-aturan nu nyieun manusia urang dijieun ku Allah mere aturan melalui Al-Qur'anul Karim nu diwahyukeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal nurut tuturkeun Kangjeng Nabi urang kitabna Al-Qur'anul sakitu bae geus ulah make aturan-aturan manusia ieu mantap luar biasa dia make aturan manusia paeh make aturan Allah paeh mun kitu mah kaluar ti aturan Allah urang moal paeh los kaje mantap cek Allah besi siarek maksiat ka aing heg bae sadaekna sia asal ulah cicing di bumi aing teangan ku sia bumi salian buatan Allah mal banggi tuh geus kurang kumaha deui Allah lamun urang ngalenyepkeun sasadar-sadarna coba ge merenung urang teh aing dijieun ku Allah dihirupan ku Allah dirizkian ku Allah
engke bakal babalik ke Allah, bakal ditanya salila hirup urang ku Allah, tanggung jawab aing di hareupeun Allah kumaha mun aing teu make aturan-aturan Allah. Renungkeun sakitu bae, renungkeun sakitu bae ge beuh luar biasa, bakal ngerenyed hate. Mun kitu mah make aturan Belanda bakal panjang umur, mun kitu mah make aturan Amerika bakal nambahan umur hegae. Tapi da umur geus dibates, tapi hirup urang pake aprak-aprakan keluar ti aturan Allah. Akibat tidak keluar ti aturan Allah, kos kieu lah bentuk manusia bangsa Indonesia khususna umumna di negara-negara sadunia. Terus kieu cak Allah ulah mabok, cak Allah ulah zina, cak Allah ulah maling, cak Allah ulah korupsi. Ta eta teh kaluar ti aturan Allah. Awas cak Allah lamun sia teu make aturan aing, heug di dunia na teu diterapkeun aturan aing, moal kebal deui modar sia. Balik ka aing. Tanya sia ku aing. Siapkeun pertanyaan, jawaban pertanyaan Allah melalui malaikat. Namun di sebuah negara urang ya, negara urang negara demokrasi henteu nerapkeun Al-Qur'anul Karim, tinggal sabodo engke paeh los. RT ade sia. Duh, memehna geus disia-sia. Ade sia. Ku kolot bae ge disia-sia ka ade sia. Muringgak bulu urang. Padahal mah lah sapira kolot artinya moal dikukumahakeun. Man ieu malaikat zaman dia geus nyekelan rantai bae. Tadi sia teh. Di KRT-an sabaraha sia hirup. Lurah sia saha? Bangkawara amat lurah sia. Pancak RT nya ka Bangkawara. Tah, deuleu bukuna ku sia. Hah, camatna saha sia? Bupatina saha sia? Gubernur konde apa kopeah sia? Hah? Menteri sia, presiden sia, saha? Duh, cak RT teh nyangageun sadaya-daya. Lain sadaya-daya sia ngaji henteu. Oh, kesempatan Nabi ka desa Malulu. Salila hirup sia kesempatan ngaji. Saya. Kita kusaha sia cicing hirup di desa bae. Lurah. Geus teu bisa kumaha. Panggil presidenna make henteu nerapkeun Al-Qur'an apa eueuh informasi Al-Qur'an. Aya malah Al-Qur'an ge dibaca dimusabakohkeun kula teh nu ngabiayaanna ge lain kula artina negara ku kula dikondisikeun. Tajuk kunaon teh diterapkeun isi kandungan Al-Qur'an. Atuh bongana menterina, menteri keputusan desa, MPR jeung DPR pusat ngelolana kos kitu. Ayo di mana ieu? Urusan-urusan anak kok bisa diputus gitu? Di daerah tingkat 1 gejak gitu DPR. Ayo ku bupatina disetujui, emang dititahna ge ku bupati ieu. Geus acak-acakan. Atung geus. Ku sebab henteu ngeundeun aturan Al-Qur'anul Karim, na ieulah bakal disidang. Masya Allah. Mejeuna jang ka neraka sakitu ge. Alhamdulillahirabbil. Ieu sakadar supaya nyaho bae. Ja moal ieu moal negara urang dek dirobah supaya jadi negara Islam. Beuh. Lain moal jauh melung lain eta teh kudu perang berarti urang miceun HAM demokrasi dek neundeun aturan fikih baik Imam Syafi'i, Hambali, Maliki yakni Al-Qur'anul Karim. Ieu teh lain lalagan perang meureun saparo bangsa Indonesia kojot paeh.
gitu kene Amerika ge malodar bae sarua bae ngan ieu mah nyaritakeun teu nerapkeunana Al-Qur'an ta eta teh bakal disida gitu. Mentek ulang ngomong ku ari besingke dipanggil ku malaikat Zabaniyah, haja uci maju. Aduh, sia dititipan ilmu Al-Quran pan ku Gusti teh pernah teh disampaikan abdi mah moal ngajawab Gusti izin abdi mah besi salah aju eta bae teh Haji Makmun gerokeun hanya nyana bae teh cak Haji Makmun kabeneran kula ngabesan cenah eta eta ditanya ke nyampaikan apa henteu ulama nu dibere amanat Al-Qur'anul Karim pernah nyampaikan pernah mana saksina loba nah ieu mah aman berarti lamun ulama teu pernah nyampaikan malah ngadukung penuh kana aturan-aturan manusia ieu mah bareng sia jeung bupati bareng sia jeung RT Kiai tinggal Kiai udang-udangna segede bakul los didinya we dihijikeun di bendera Golkar menuju jembatan Shiratal Mustaqim ngaguling ragag di jembatan Shiratal Mustaqim di kajero neraka jahanam pasti jasa aing mah ya pasti ieu mah ngabejakeun ge pasti ka nerakana sebab teu make aturan Allah. Cuma ngabejakeun doang. Tahu udah percaya dah henteu sabodo aing geus ngabejakeun mah lulus geus. Jadi di akhirat teh maju aja uci. Ka mana? Ka mana bae geus. Geus geus ngabejakeun geus tah. Lantis geus tah. Geus beres tah. Saksian Gus Sararia tah. Geus aing mah beres tah. Duh masyaallah. Inggris dari terapkeunana ieu hukum Islam diantaranana had kisos bakal ditanya lantaran dina Al-Quran walil kisosi hayatu ya ulil albab cak Allah aing deudeuh ka manusia aing nyaah ka manusia supaya ulah silih rusak andai kata aya nu ngarusakna siksa abeh nu lain aman aya nu maling datangkan isobna potong abeh henteu terjadi pamalingan deui aya anu mabok had abeh ulah terjadi mabok di nu sejen aya nu zina ranjam atawa had tergantung kumaha zinahna muson apa ge muson lamun eta dilaksanakeun moal terjadi di nu sejen lamun aya jelema ngabunuh deui engke jelema ngedet deuk ngabunuhna terjadilah saling hormat engkena tah eta teh hukum nang aing teh nyieun sia bumi jeung langit nang nyieun aing nyieun aturan laksanakeun ku sia teu dilaksanakeun awas wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun jelema nu teu ngahukum make hukum Al-Qur'anul Karim hukumna disadaun kompetkeun sakompet daunkeun jeung kafir teu mana tempatna kafir di mana kafir tempatna di mana tempatna kafir berarti iya RTB lah kalanan kita simpulnya kos gitu tah iya supaya nyaho doang geus nyaho mangke nyana merenung di kamar sorana aing kumaha nya apa eureun bae kitu sabodo sia aing mah geus ngabejakeun geus ieu mah sakadarna bejakeun tahwa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul wala bajasa faulaika humul zalimun dan lain sebagainya tewak nah dia maling naon maling kotok wow menyon banget menyon irung menyon mata geus kader maling kotok doang tewak ya maka dasi sabaraha ieu 10 triliun isuk naik kapal udara tuh masalah acak-acakan di negara urang teh duit 1 triliun negara
duit sosial ti jamaah haji bae jamaah haji Masya Allah aya jumlah nate 3 triliun kuari terkumpul ti dana sosial jamaah haji 3 triliun mentak dek ngabangun gedung engke di Mekah di Jeddah seluruh jamaah haji engke bakal masuk ke gedung Indonesia di Mekah bakal nyen gedung lamun diizinan ku negara presiden nanya dana nanti mana terkumpul 3 triliun tapi sampai saat ini belum tanda tangan dek dikumakeun geus urang loba diomongkeun teh mah duit kos kitu mah engke bae RT bere bae cek RT sia aing ka neraka ongko dibere henteu ente barugi jasa pokoknya ti camat kahandap rugi bae guys ti camat kahandap beneran ieu mah nya ka neraka nya teu dibere geus eta mah camat lurah teu kabere nya namun teh ti bupati Galuhur waduh lain letik-letik dan panjenengan kiai nyaho sia masuk kaju ka jero kitu eta mal diomongkeun ku aing teh nyaho mah emang kiai jadi pengurus haji geus meureun eta dana lain letik-letik nu dikorupsi mah geus teu kudu dicaritakeun nu dikorupsi ieu mah keun bae ngan hartina teu make aturan Al-Qur'anul sabodo sadaekna ngan engke isuk pageto paeh iyalah bukuna bakal dicokot ku malaikat Zamadia ditingali iyalah pecinta HAM dengan Obama Bill Clinton Bush dan Kennedy bakal ieu sekedar jang merenung begitulah kekayaan di akhirat ieu supaya ngaji orang nyangkut teu make aturan Al-Qur'an malah ayeuna mah geus bahaya kamari ieu mah NU masih bercokol di negara keputusan hukum teh hasil daripada muktamar NU kuari mah kitab NU na geus ditilep nu ngaran Raudhah geus teu meunang dibuka Tuhfah geus teu meunang dibuka cukup dengan kitab-kitab Wahabi atas nama PKS mun hayang nyaho bos kitu teh didukunglah ku Muhammadiyah kaharepna wallahu alam kumaha nu mantak Gus Dur harita datang deui ka kula ajun telepon bantulah NU Kiai cek manehanana cobalah peduli terhadap NU emang kenapa Gus waduh ke depan anu mantak sering ka dieu nyana ngalengis nitipkeun cobalah ikut serta di NU Pak Kiai sebab kedepannya iya ku hari nyata tolak tilu baheula mah selama NU terus-terusan ilu di negara didenge ku negara lain sekedar ikut serta tilu kuari 3 jadi 1 muina menandatangani padahal muina ma'ruf amin ya rabbal depak dan lain sebagainya encan deui nu lain-lain ieu mah sakadar nganyahokeun 10 poin nu bakal dirobah ulah kaget tapi pan urang tetep bae teu ngeunaheun bakal aya huru-hara tentu bakal aya huru-hara kajian kumaha ge kabeneran NU na sangat lemah bodoh salapi maksudna ai baheula mah NU teh terkenal dengan salapina kuari NU bodoh salapi dimainkeun mantak tanggal bulan Islam tiba heula mah akur bae selama NU nyekelan salapi tapi ketika NU ngalengkah keluar tina salapina saeutik mah kuari tanggal geus lain deui terus bae baheula cekelan NU kuari dicekel ku Muhammadiyah gengsi jeung ego nu gede kulangan sakadar ngabejakeun doang jadi kaditunang ke ieu terus bae pas ini jeung pas ini geus terserah ka mah ndek kumaha ge ngan sakadar ngabejakeun lantaran 2 organisasi gede tetep masing-masing egona tinggi dek milu ka mana sabodo tapi kan orang NU tapi ieu pemakaian lain NU ieu nu hese ge
ketika orang-orang NU haju make pakaian NU makan ngeunah tapi pan ieu geus lain nah ieu kadituna wallahu a'lam muktamar tinggal muktamar lantaran kos kitu kaayaanana dari ieu mah deres hasil muktamar suguhkeun ka nagara dipake di zaman Soeharto kuari nah ieu lah anu berjenggot lain jenggot anu salah anu calana putih nang kahandap lain calana anu salah tapi etalah di Arab kuari geus ningali Indonesia mantap siap dibangunkeun ku Arab sesuai jeung gambarnya nu penting menjadi Wahabi dekan dibangun di Indonesia pesantren-pesantren Wahabi melalui alumni-alumni Madinah direncanakeun di Jakarta ge bakal aya di Medan bakal aya di Aceh bakal aya tah di samping eta dana di ditu deui dipatikan bakal turun melalui negara di Australia jang pondok-pondok pesantren yayasan-yayasan ieu mah sakadar ngabejakeun percaya teu percaya kos kitulah kronologi jang naon supaya salapi hancur sebab di mana di negara mana bae nu kuat berjuang ngadirikeun nanceurkeun agama Allah sangat diakui ku Amerika salapi Islam ortodok Irak anu kuat Sunni datang ka kuari nu nya nama cerik kunaon nah nan tentara Amerika dibawa balik ceriknya nama caknya penciteun aing nu sajen mah suratnya nama cerik dikira hadai urang berjuang neangan ridho Allah tah eta di Iran masih kena aya Sunni ortodok di Indonesia kuari masih kena kental dengan Sunni dan ortodok ngan mulai kuari ngalalengkah setik dikeroposkeun di negara NU maksudna tah ieu sakadarnya hobae mendak ulah kaget loba perbedaan engke geus transisi agama kakarak engke neangan kieu yang kitu debat anu luar biasa dek diwahabikeun di urang teh sekedar informasi bae sing ada anak urang sing ada incu urang sebab hancur ketika geus diwahabikeun hancur kitulah nu mentek ieu di negara urang teu make aturan Al-Qur'an bentuk nagaraan tapi masyarakat nama masih alhamdulillah tolak tilu jadi hiji tetap baik masyarakat ang-angan kene masih terengiang-ngiang suara kiai di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh tetap tiga baik sangkilang diputus ku depag hiji jadina tolak tilu bebeja nyana di Cisoka bebeja ka kiai di Balaraja bebeja di Serang bebeja di Pandeglang di Tangerang tilu baik masih nurut kene aya nu tilu jadi hiji terus bae nyana rumah tanggana teu eureun-eureun gering bae teu eureun-eureun datang ka kuari gering bae begitu kukula dirobah eta meureun gara-gara tolak tilu jadikeun hiji coba kuari pisah sageus pisah engke kawin heula muhalil ke mundek kawin deui terjadilah seperti eta kuari cager mau dibejakeun jelemana moal tetangga Pak Haji kabeh kitu mah Masya Allah nah iya mak dek jaritakeun teu make aturan Al-Qur'anul bunuh deui aman jelema maling potong neundeun sendal di mana bae aman kuari mah urang salat Jumat Allahu Akbar dek khusuk kumaha sandal kulit aing menang mali 300.000 aduh asana dek suku bah salat orang di masjid atau di musala maghrib Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim mio asana ya nungges memio aduh geus ku bah teu aman jasa Gusti Allah engke saling curiga terjadi di akhir zaman sakadar nyaritakeun gara-gara teu make aturan hukum Al-Quran kieu lah bentuk nagarana saling curiga kieu bae terus rakyat eta ayana rakyat ayana pejabat tapi rakyat curiga terhadap pejabat lantaran patut dicurigai pejabatna sebab teu make aturan Al-Qur'anul Karim
terus makin membesar makin ngagedean sakadar nyaritakeun aite nyarita acan ke besi ditanya engke ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Camat kula sia nyawa aturan Al-Qur'an terang tiza ti kiai ajupan sia teu make pan kula mah boga luluhur bupati. Bupati sia parantos maklum nu nyin jalan Tilok Anggeus teh. Eta doana luar biasa ka Pak Ismet bajelema keur naik mobil Masya Allah bagus sama ti jalan mudah-mudahan bupati dipanjangkeun umurna keur ngeunah-ngeunah rak direm sekaligus sial di jalan goblok ieu bupati tolol ieu nyin jalan teu anggeus tadi ngadoakeun ku ari kitu bae terus di Tangerang eueuh hiji jalan anu lulus jeung nu anggeus alhamdulillahirabbil pancena kiai mak ngomong gitu pan aing ngadukung nyana geus aing teu ngeritik-ritik acan mah aing mesti ditanya ke ku Gusti Allah sia ngadukung baheula ngadukung kunaon data tadina janjina endek sesuai jeung aturanna ngalaksanakeun ternyata henteu mantap kula ngomong engke abeh di akhirat aya bentuk kritik kula tah aing ngeritik hah iya tuh asal ngeritik bae seutik bae loba-loba dibere henteu ku nyanaun mun kitu mata jalan tadi anggeuskeun menang untung aing 1 miliar tasiata Haji Uci 200 juta mah deres kabeli Inopay henteu ja emang hayang ya tuh kumaha bae geus hayang mah kumaha ieu malam yahkum bima anzalallah ngeri ieu keur nyaritakeun hukum kisos teu jalan di Indonesia mun jalan aman ujianana moal ayana naon eta bahasa-bahasa ti Amerika itu tidak berperi kemanusiaan tah bahasa nafsu andai kata Al-Quran diterapkan orang membunuh harus dibunuh lagi berarti tidak mempunyai peri kemanusiaan cak orang Amerika laksanakeun heula lamun eta dilaksanakeun negara aman nyana bakal tercengang ya nanti di Amerika mah kuari pistol mararawa mantak kula haju teu betah ge di ditu pistol aduh ambalaya Inggris Jerman Amerika Masya Allah bergelimpangan tiap hari itu menang salah setik ham tinggal ham terusak di dunia justru negaranya mabok aman aya obat-obat anu diumumkeun dimeunangkeun jeung aya obat nu dilarang aya nu dimeunangkeun duh Gusti Allah Magung ieu urang teh nurutan negara itu padahal mayoritas Islam maca Quran aki-aki ge masih dibaca keneh ku aki-aki sanajan teu ngarti kana maknana tetep bae dibaca ku nya sanajan saayat ajuheurai tetep ieu teu dilaksanakeun ieu mah kisos dan urang mah hanya sekedarnya hukumna doang walau alqahu fi main mugrikin aya cai gede model empang jero model laut atawa model cisadane keur caah gede eta mah andai kata urang kadinya tigejebur sulit untuk salamet lantaran caina kenceng tur jero atawa ka laut di tengah laut geus hese bae jang salamet Izaen ngabalangkeun Ki Umar ka laut begitu dibalangkeun ka laut can datang acan ka laut aya halauk hiu calangap ngoblok atuh geus eta mah dilegleg ku lauk hiu dilegleg ku lauk hiu tah ieu kumaha tah Ki Zaid nu ngabalangkeun Ki Umar kuari lain ka laut endahan dicaplok lauk tah ieu teh apa Ki Zaid tetep bae kudu di kisos walau alkahumun Zaid ngabalangkeun hu ka Ki Umar imain mugrikin ka jero laut misalna ai prakpal takomahutun
di jero laut atau can datang ke laut dileg-leg ku laut wajabal kisos Zaid tetep bae wajib di kisos bae sebab sanajan teu dileg-leg laut ge carang nu salamet ka kos kitu carang nu salamet mantak lamun aya di tajribah carang nu salamet haram urang teh ngalakukeunna andai kata ka Mekah ge ka Mekah ya urang ke Mekah naik pesawat terbang tak eta teh menang atawa tergantung keselamatan setelah ditajribah lobaan nu salamet 90% selamat daripada cilaka kewajiban tetep ke Mekah lamun kitu mah ke pesawat nu ka Mekah teh 50% cilaka 50% selamat teu wajib ke Mekah tinggal kitu bae tah mah lantaran lolobana nah ieu ge jelema malangkeun Zaid malangkeun Ki Umar ka jero laut kemudian di jero laut di dahar lauk dicaplok lauk baik geus ka jero laut atawa di luhur kene dicaplok nah eta tetep bae Zaid da wajib kisos baehan deui ki Zaid geus lamun kadenge bahwa Ki Zaid malangkeun Ki Umar kemudian ku ari Ki Umar apa Ki Zaidna ku ari dibuluh deui nu lainna moal daekeun bulung balang moal daekeun malangkeun nu sejen ketika Ki balang wah aing engke mun itu pae dipaehan deui sieun berarti tuh mohoan mentak walil qisasi hayatu ya ulil albab dengan hukum kisos bakal aya kehidupan anu tentrem kehidupan anu jujur nu aman kehidupan anu loh jinawi ngeunaheun bakalna sebab jelema berpikir aing mun ngabunuh dibunuh deui aing lamun kitu naon ngaranna maling bakal dihad aing mun zina bakal diranjam jelema bakal kuari sieun bakal sieun ieu mah maling ditahan doang di polsek tanya malingna sabaraha duit malingna aya modeun 10 juta udah tenang aja kalau 10 juta uangnya masih ada sekarang ada ya udah guys beres keluar deh panjang kok gitu dong siapa dengar tuh gitu teh naon mana nah geus pokona mah sia aing mah geus lah pokona kitu beda aman masyaallah karim teh wajib dikisas kumaha lamun dibalangkeun ka cai ari caina teh ieu mah teu bakal ngerem cai nangan sakadar cai empang doang deet Zaid malangkeun Ki Umar dibalangkeun pimain goiri mugrikeun ka cai antuh nun teu ngerem pala tamah pala kisos teu wajib kisos sanajan aju Ki Zaidna paeh di jero tetep bae teu kudu kisos lantaran galibna manehanana eta jelema nu dibalangkeun ka cai eta adalah salamat jadi kulantaran biasana salamet henteu ngerem kabeneran Ki Umar nu dibalangkeun ku Ki Zaid kadinya paeh tetep bae pala kisos teu wajib kisos Zaid malangkeun Ki Umar ka cai anu tarang ngerem kabeneran horeng di cai tersebut teh aya kitu aya lauk atau aya anak buaya teh nyaho deui urut kamari caah di Cikande aya anak buaya teh kanyahoan ku urang asup ka empang kuari Ki Zaid teh malangkeun Ki Umar ka empang sabaraha jerona empang paling gasa cangkeng barang diasupkeun ka empang brus kadinya aiprak horeng aya anak buaya di jero leg bae ku anak buaya beunang huluna potong huluna doang sebeuheun geus anak buaya mah ku huluna ge pae atuh Ki Zaid Ki Umar kuari huluan tata kumaha tah apa wajib kisos teu wajib kisos lantaran teu maksud malangkeun ka buaya nu dimaksud mah malangkeun ka cai ngan di caina aya anak buaya
lain simpenan Ki Zaid teu nyaho Ki Zaid nage ta eta mah malangkeun Ki Umar kacai anu moal ngerem kabeneran dicaplok ku lauk atawa dicaplok ku buaya teu nyahoeun Ki Zaid bahwa di empang eta aya buaya tetep pala kisos teu wajib kisos. Zaid guari boga musuh ngaran Khalid. Nah, aing greget jasa ka Ki Khalid. Sial jasa ta budak. Limbah aing dicokot. Aing tiapan hirup di dinya, meuli mobil aing bisa ngabangun imah aing. Kadang-kadang nyatuni anak yatim aing teh tanajan tama formalitas doang ge gegedena mah hayang meuli mobil ngan supaya maju be haju yatim ge dibere ku aing itu keneh fakir miskin eueuh masalah geus Allah tabanu maha uninga kemudian kitu ieu limbah aing disikat ieu waduh ku Ki Khalid sial teh nyahoun anak jawara aing beunana mulai ku Ki Zaid diasah belati set tanya ku pamajikan ngazanaon Kak belati anu teu diasah jang naon mencit embe nyawa aya bae ka dieu ramona nya embe ramuan kalau bawa omong sikap pencet sia tuh kakak masuk aju kitu nah kebal aing jadi gunakeun ilmu aing tidak leutik belajar pencaing can orang ngaleg-leg jelema ka ya naon henteu geus sok loba omong sia limbah sikat batur lah Kak geus jeung saya aturan-aturan Allah loba omong sia kan aing bisa nyandung teh ku limbah apa majikan geus teu berdaya geus teu berdaya kuari Ki Zaid ke Tanjung Priuk berhadapan dengan si Hercules. Sini Her ada apa? Aku punya musuh nih. Siapa? Tuh Khalid. Ya udah kena sikat habis apa gimana? Iya sikat habis. Ya gampang itu, tenang aja, kecil itu yang penting. Tenang, pengen berapa kamu? Satu buat mabok, yang kedua buat beli obat, yang ketiga buat beli perempuan. Nah, itu aja makanan gua mah cek Hercules. Ya udah cukup 50 juta itu buat saya doang, ntar anak buah bapak anak buah kan saya tuh mobil saya udah cepet ya udah cepet di bon si Hercules nyawasin tak si Hercules diganti gue jadi Herudin. Eta geng Jakarta eta geus pernah ka dieu nya silaturahmi. Tah kuari Ki Zaid ngabon siher di tangga bulu Ki Khalid boluh pokok lama kuari Ki Zaid nitah si Hercules ngabunuh Ki Khalid dibunuh bae ceger bae iya nu kena saha iya nu kena kisos apakah Ki Zaid apa si Hercules hiji atawa ieu mah kieu bae Ki Zaid boga musuh Khalid lantaran libahna dicokot aduh aing boga babaturan Ki Umar mar ka dieu sia aya naon ndek datang ka mana sia ngadukung aing sebagai friend masih mah kan friend atuh heuh pan aing masuk nginum ge 7 up orang kampung aing kokotaan gos gitu eta ndek datang ka mana sia demi kawan demi friend ai kitu aya naon ieu ulah ngomong kitu pang bunuhkeun tuh saha Khalid ye kebunuh teh pan beresiko sia pan babaturan aing ku aing di rokokan sia
kadang-kadang dibiran sia ku aing, kadang-kadang sia hayang awewe tuh di kawasan pan aing nu ngaduitan dipuri ke didinya pan sia dibelikeun ku aing 50.000 hutang harita lain dibelikeun teh hutang mah loba jasa ya ambalaya ku ari apem masyaallah ambalaya di Pasirawi di kawasan loba di dia dipuri ge alhamdulillah sararial jasa geus puguh tah mah aya di ditu mah dicitra mah wow eta mah biang kabair tah mah di dinya mah dilingkung-lingkung kudu kitu moal kebal deui di dieu Sumarekon nah geus eta mah geus wallahu alam kaharepna ieu mah keur carita bae moal bisa ditahan-tahan tah mah hakikat mah da gerak Allah ari syariat nama atuh ieu jelema nu bangka warahna nu bakal jadi siksaeun Allah tah ieu mah keur carita moal bisa ditahan ku ari geus di kitu bebas-bebaskeun bakal jasa setahun deui bakal mulai pembangunan. Nah sia ku aing pan sok diberean bae wayahna pangbunuhkeun Ki embung lamun embung sia ku aing sia nu dibunuh cipeuh kitu amat sih ayo sia ieu belati geus herang kieu lamun ku sia teh dipake ngebunuh ka Walid sia ku aing nu dibunuhna lah tuh masalah limbah ya lain masalah limbah kitu pokona mah paehan ku sia Zaid maksa kaki Umar supaya maehan Ki Khalid kumaha tah mun kos kitu tah lamun tadi mah bonan ke lain deui masalahna tah mah pandeuri si Hercules make urang tunda heula di Tanjung Priok di Tanah Abang heula nanti ditu ieu mah Ki Umar bae mah masih lokal kene ieu mah can asup nasional ieu mah can asup nasional ieu mah aya kumaha teh sia daek teh sia paksa sia ku aing mun teh siana ku aing do dibunuh walau akrahahu lamun Zaid maksahu kaki Umar ala qatlin titah ngabunuh Khalid kuari Ki Khalid dibunuh Ki Umar atas paksaan Ki Zaid benang kuari kubuser bawa sidang ternyata memang benar bahwa Ki Umar adalah dipaksa ku Ki Zaid disuruh membunuh Ki Khalid kumaha ta keputusan hukum Islam fa alaihi al-qisasu wa kadza 'alal mukrah fil azhar nurutkan cek hukum Islam wajib Ki Zaid sebagai pemaksa bunuh bahkan nu dipaksa nage bunuh deui duanana Zaid selaku perancang atau selaku penitah anu maksanyana nah wajib kudu dibunuh kitu kene wakada nu dibaksana Ki Umar bunuh duanana Ki Zaid jeung Ki Umar bunuh duanana aman lantaran lamun teu dibunuh duanana cek Gusti Allah andai kata nu kudu dibunuh nu ngabunuhna doang engke bisa terjadi deui nyana pemaksaan seperti eta moal aman di negara ayana hukum kisos tiapan supaya aman di negara teh ulah saling mencuriga ulah saling mengusik ulah saling rusak ulah saling zalim nah lamun kuari nu dibunuh teh nu dibunuh nu litah doang engke ieu nya jadi bayaran kamari mah dipaksa engke mah bisa jadi pembunuh darah dingin pembunuh bayaran nah supaya aman dia di negara teh aya manusia supaya tentrem nu salat tentrem nu dagang tentrem nu di negara tentrem nu bisnis tentrem supaya tala tentrem ulah aya naon nu nitahna jeung nu dititahna nu maksa jeung nu dipaksa bunuh bae kabeh aman jadi moal aya naon walil qisasi hayatu ya ulil al-bafain wajabati diat kumaha lamun kawajiban diat nu tadina kisos kuari mah kisosna dimusyawarahkeun di meja hijau terjadilah penurunan hukum tina kisos kana diat kumaha eta fa in wajabati diat wallahu a'lam bissawab.